Kanjeng Nabi dilahirkan ke alam dunia ti 0 tahun dugi ka yuswa 40 warsi teu acan janten rasul nemeh janten nabi. Tugas nabi teh sahida itu ningalikeun sifat rasul nganggo kaislaman. Can aya tugas rasul boro-boro miwarang ngahayukeun teh biasa. Jadi rasul nganggo akhlak Islam pingawitan usia 3 tahun terutami dugi ka yuswa 40 tahun. Jalmi-jalmi awam urang Mekah khususna ningali sifat rasul sae kabarita sarumpinglah ka rasul. Saur urang Mekah, Muhammad ari anjeun sae-sae teuing akhlak teh nganggo akhlak naon ari anjeun diwalar ku nabi kami mah make akhlak Allah naon ngaranna Muhammad Islam gitu.